Nyata kurang suam sindai amal sedekah jariah. Liwat bulan sedekah luar sawer. Oke, tapi kalau kena bapak ayah hari ini ngelasa kedapnya. Tak kuhalean urang kawit. Kuhariring neng aroh anu mirip Andin. Halean tawis kamangan hariring tawis ka Eli. Hariring Bismillah jangkang mihitana mugi Gusti nang tayungan euis asep nu renengan mugia kasalamatan. Sep Agus anu mirip Arya Saloka. Salamat ku pangantenan gula aya kagirangan singa tiasa sasarengan. Ngahontal nya kabahagiaan. Hiji deui. Sok ngahiji ngarangkep sing patri angka prepok jodoh teguh iman tuh sarolehat waktu temana takwa tak ilahi walagi karadi nulur rahayu kelaka ayo nak urang bagi-bagi aja anu nyawer di pihak kulawargi mama heula ti jadi eta anu 1.000 mah heula na tenang we tenang heula ulah sakali diawarkeun apa anu ieu mah kapung jadi dibagi-bagi ayeuna kulawargi ti neng arohla komo ti Garut punya anak tas saurna aya 4 juta alhamdulillah jadi bari ka dia mangga sadulah ngagulung panganten mah ke padeuk siap urang ti kulawargi neng arohla ieu mah disebut sok ulun siji dua tilu Ayah berkah berawur-awur sawerna di awur-awur mugia ayah berkah ayah lagi hiji dua berawur-awur sawerna di awur-awur awur mugia ayah berkahna mungkin ekonomi dina rajut tunang tuh hiji dua tilu seepa rajutna mau ada urutan seta tinggal pindah cici eta nu 6 juta atos mohon kela ieu aman teh artos kitos ini kantun ngadu milik ieu mah tatingali si acungkeun heula Pak oh tapi masih kaya kan yang biasa eta ulah lamaran ayeuna sabab bisi ngagulung panganten biasa rada dipintel-pintelkeun sampai rada jauh maksudna kabagi teu tukar siap hiji dua tilu sawerna di awur-awur awur-awur sawerna di awur-awur awur mugia manjang alatna awur mugia aya berkahna hiji dua alhamdulillah aya siap hiji dua awur udia itu dia tidak anak jawab walar eta dina eta margi di setting gitu mister saha eta listrik
tuan istri ya bisa dedeh bisa bapak bener aros ya histori cinta sabar alami teh hubungan atau napi bobogohan sarang gelis manis teh sabar alami 4 tahun Masya Allah ma'aruh 4 tahun begitu lama lami pisan si hubungan anak sarang tuan putra alhamdulillah Lupang payuna mengungkapkan rasa cintanya dedeh teh atau neng cing mau dari review kembali lupang ilana ngucapkan cinta I love you teh lah tak neng lah saya tidak bocoran nih mah sahara abdillah Masya Allah memang gentleman hal apa selama 4 tahun hubungan dengan yang cantik yang mana karakter watak sifat spesial dari seorang Neng Aroh teh kumaha di mata atah kumaha si Neng teh pana ayeuna dipercanten jantan istri bakal mendampingi selama hayat selama hidup naon bae tah spesialna sifat karakter Neng Aroh teh ku awet eta baru kedalkeun kumaha itu bingung pan kudu pugu urang mah ka Aroh teh kitu kumaha Neng Aroh teh sopong asa-asa diungkapkeun kumaha eta nu cantik geulis teh sopong ku asa kecape susah diungkapkan cantik Neng Aroh teh cantik musikna tuh cantik bae romantis cantik bager setia jujur penyayang iya Neng dipercaya jadi istri istri teh tadi harus turut berbakti kepada sang suami iya mah kaweningan tina hate nya sok ungkapkeun ti hiji pameget saroge harapan kesan pesan nanti akan berumah tangga teh sok Neng teh kudu kumaha harapan ungkapkeun yang dekat ininya supaya dengan mudah-mudahan jantan keluarga sakinah mau keluarga terus itu menurut kak pun pemuda Neng harus turut patuh kepada sang suami siapkah berikan itunya berikan oke Neng benar 4 tahun terus subhanallah alhamdulillah naon atuh spesial ti Agus kanggo jantan Imam Salira teh spesial watak karakter kumaha Agus teh kanggo Salira susah diungkapkan dengan kata-kata susah diungkapkan dengan kata-kata pokoknya mah sempurna ganteng keren bertanggung jawab layak nah sekarang ungkapkan Neng harapan seorang istri kepada seorang suami yang akan meniti bahtera rumah tangga coba harapan ungkapan Neng bagaimana kepada seorang suami semoga menjadi suami yang baik iya pemimpin yang bertanggung jawab Masya Allah terhadap istri dan juga aku iya taat bertanggung jawab kemudian menjadi imam yang baik dalam rumah tangga itu harapannya ketika kita nanti sudah berumah tangga nanti kita akan berusaha kemanapun pergi separipawas ngabela anu jadi istri duhulu nyawa sami eta taku istri doakeun insya Allah lamun urang berangkat nyiar di rumah tangga ayah doa ti jantan istri bakal lancar milik rezekina syaratna kumaha hiji ketika akan kita bepergian keluar dari rumah maka kita harus mengkecup kening istri dulu nah sok cepeng panangan Neng ku iya oke lebih depan kemudian nanti hitungan ketiga walaupun tadi sudah dicontohkan di depan di sini sekarang beda ada di pelaminan di dalam keheningan hati kita berdua cinta kita sudah bersama bersatu maka sudah layak bukan sudah resmi menjadi suami istri insya Allah kecupan pertama seorang suami kepada kening istri merupakan suatu jalan kebaikan siap lebih dekat Agus 1 2 agak tangga dan Neng juga agak tangga dikit saya jangan mengkecup mahkotanya karena mahkotanya itu teas jauh-jauh dari sana ke sini ngecupnya mahkota jadi keningnya ininya nih kening siap 2,5
dan 3 kecup keningnya sayang. Tahan Mister, didokumenkan 1 2 3. Barakallahu laka wa baraka alaika ya ma baina. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk kedua insan Aro beserta Agus yang sudah melaksanakan ijab kabul. Maka